Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Aya umat yahduna bil haqqi, anu selalu nuduhkeun kana bener, neangan bener, ngalaksanakeun bener, menghayati bener, mere ka batur kebenaran. Wa bihi ya'dilun, ku bener eta lah lurus adil. Moal eureun-eureun la yazal ummati, moal eureun-eureun la tazalu min ummati, moal eureun-eureun ti umat kaula ummatan qaimatan bi amrillah. Bunga urang setiap saat aya bae. Zaman Kangjeng geus jelas Kangjeng, terus sahabat, wah khulafaur rasyidin, zaman tabi'in, terus zaman asbat tabi'in, aya bae muncul bae ulama-ulama anu yahduna bil haqqi wa bihi yadilun. Zaman mazhab Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, terus ke belah dia blok. Zaman Tuan Syekh Abdul Qadir, belah dia zat. Zaman Imam Ghazali, belah dia deh plak. Zaman Imam Nawawi, belah dia tak. Zaman ulama-ulama belah dia, termasuk Syekh Nawawi Tanara, terus Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian gitu Madura Kiai Khalil Bangkalan, terus diterus-teruskan aya bae penerus anu henteu pernah gideg satik-tik acan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilu. Engke mah nu bener teh kan disengsirikeun, nu bener teh disengsirikeun kuloba-lobana nu jore disengsirikeun, kuloba-lobana nu jore bakal disengsirikeun nu bener teh. Tapi nya mah biasa-biasa bodoh disengsirikeun ge aing mah deu kieu bae. Dihina, dicaci, dibaki. Aing mah deu kieu bae boga patokan keyakinan ka Allah. Tapi kebal eta mah cobaan doang mulai. Boga perhitungan kan masyarakat ya urang kos kieu amat ditungtun ku kiai etanya. Asana cabrek, ieu menang itu menang, ieu menang itu menang. Nu haram ja cak aing mah. Ih, si eta mah jak gebal kabeh. Aju urang kudu mere bae ka nyana mah deui. Masyaallah jadi paksa. Yulah itulah ieu teh urang neangan nu bener yuk, engke ge neangan nya set kapan. Mulai ditinggalkeun kan kiai nu eta teh. Kulantaran ditinggalkeun, wah beuki dahsyat anu ngomongna. Macem-macem. Ih, ai ku Allah endek diluhurkeun mah luhur bae. Endek ku Allah dikahandapkeun mah handap bae kajen kuku mah. Emang nu nyana. Ilmu emang nu nyana, nu Allah awas ya nyalahgunakeun ilmu. Nutup. Di luar nama pondok pesantren horeng di jero nama sakolahan. Di luar nama ayat suci Al-Quran horeng di jero nama poswan. Di luar nama ayat suci Al-Quran horeng di jero nama jabatan. Awas ya nyalahgunakeun ayat. Kuaris ya keur dijayakeun ku Allah secara zahir. Ganti panggung, pindah panggung, awas sakedeung deui ngagejret sia. Deleukeun. Nyalahgunakeun ayat. Ayat dipake ka Golkar, goblok. Je, Golkar mah Golkar bae, kiai mah tuh ulah sok ngajualan ayat sagala. Ayat di teangan, sapi lah pake ka Golkar. Sapi koneng lah pake ka Golkar. Ya kumaha coba haju. Tangkal asal aya tangkal dikulkan aya di Quran kan aya tangkal hayu pake nyayuan Golkar. Moal kebel ya umur kiai deleukeun ya. Deleukeun udang-udang tinggal udang-udang. Sorban ngangsar ka hadap bila perlu tambahan deui panjang. Deleukeun sia ngeson sia kajen kumaha. Nyalahgunakeun ayat. Ji bang riba dihalalkan moal kebal ulah dilawan ki uci cenah ngaharam-ngaharamkeun sagala bunga bang sagala maju negara atuh aing mah urusan jeung baju negara ieu lempangkeun ku sia dorong pajukeun ieu negara ku sia teu deunang ban ku sia
Aing mah teu maksud ngamajukeun negara aing mah ngamaksud ge ngamajukeun umat nu aya di negara supaya ulah maksiat. Sia. Mali lawan jago aing deuleukeun ngesot sia kajen kumaha. Ngaharamkeun ngahalalkeun segala kredit segala naon. Ki uci mah ki ortodok ye. Jatuh aing mah emang bladitun ortodok aing mah. Sia nu modern sakumaha kemodernan sia halalkeun ku sia. Dalilan ku sia ngadu sia jeung aing. Emang aing teu bisa. Ngan aing mah embung mesti eleh. Aing mesti eleh aing izin. Jadi teu kiuci cenah boga ka izin. Eleh mah pagon izin aing ge sarua bae. Embung izin ka Allah lu kos kitu diurus-urus di debat-debat. Teu kudu geus atuh ke ngesot. Aya kiai anu ngahalalkeun kredit ku ari setruk. Nanta cai ka kula cenah budu cenah ieu cenah negara menta cai ka ki uci cenah mentana negara-negara boga salah ka ki uci salah naon tuh jeung aing cenah kula ngahalalkeun kredit teh urusan si Allah yang jeung aing jieu teh ulun kitu mah aing dikatak sia ngatak henteu naon henteu urusan jeung Allah aing mah teu geus gampura tiba lagi geus gampura memeh lahir aing geus gampura. Ya Allah, sieun lah, anu ngajual wakaf teh. Mimiti bebe jaga kula wakaf deuk dijual cakula haram. Ih, cenah ieu mah wakafna deuk di ka pasantren haram sarua bae ulah. Bebe jalaga bau cu caringin, caka bau cu haram sarua bae. Ye, tetep bae ku cenah dijual. Menang saminggu buta matanya. Menang sebulan stroke. Terus teu bisa neuleuh, teu bisa leumpang. Dibawa ke mana bae heran dia tah dokter cek dokter penyakitan. Pugu stroke penyakitan. Dokter Brown. Dokter tolong penyakitan pugu ka dijaga teu neuleuh, teu leumpang penyakitan eta si dokter kan salah nyana. Dokter goblok dah mah. Cek medis maksudnya penyakitan cek kan dokter mah darah bagus kemudian atau jantung bagus paru-paru bagus dan lain sebagainya iya nggak ada penyakit cek tuh ini nggak bisa jalan ini mah nggak bisa jalan juga nggak tahu lah coba ke orang bisa cek jalan teh mungkin ini mah kesurupan kali ya dokter ya di Indonesia mah macam-macam segala percaya kesurupan segala naon dokter ilmu dokter baik. Yang udah-udah juga saya juga pernah kayak gitu. Ya, orang pengalamannya nah. Dokter udah pernah kesurupan. Tak, asal salah kawas. Yeah. Lamun tadi nyaritakeun umat manusia nu yahduna bil haqi urang teh bunga lantaran setiap saat aya bae jelema anu henteu kagiung-giung ku situasi jeung kondisi. Nyamananya nama tetep bae nyekelan hak Al-Quran terus bae kunyana dibaca dihartikeun dikembangkeun nyana mah teu sieun dihina dicaci dimaki sebabnya nama teu boga tujuan dunia hiji bae nyana mah hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Numantak kangjeng Nabi geus caritakeun ke bakal aya jelema anu terus-terusan ngembangkeun haq anu la yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum teu ngabahayakeun ka nyana jelema nu ngahinakeun jeung jelema nu nyulayan dina artinya na teh teu kageung teu kagiung teu kumaha nyana mah tetep bae nyana mah nyana bae jeung Allah setiap saat aya bae umat nu model kos kitu alhamdulillahirabbil alamin. Ieu mah deuk nyaritakeun kebalikan tinu tadi aya jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah kafir berarti teu percaya mah walladzina kazzabu biayatina ari jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah yani Al-Qur'an khusus ahli Mekkah baheula lamun ditingali tina kaumuman ayat
berarti khusus urudna umum maknana. Itu kan baheula teh jang ahli Mekah anu buang kawara. Kangjeng Nabi dakwahnya na teu percayaan, Kangjeng Nabi mawa mukjizat Al-Qur'an nya teu percayaan. Maka turunlah ayat ieu khusus jang ahli Mekah, umumna jang urang Cikupa. Termasuk pasar Kemis. Buah BH. Iya. Masya Allah. Jelema-jelema nu ngabohongkeun ka aya teu percaya ka Al-Qur'anul Karim sa Yahudi. Ngabohongkeun ka aya teu percaya ka Al-Qur'an sa Nasrani. Ngabohongkeun ka aya teu percaya sa Buddha, sa deui Hindu, sa deui seluruh kafir nu teu percaya kana Al-Qur'anul. Kumaha bakalna? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Engke ku kaula bakal ditarik saeutik-saeutik. Tarik saeutik-saeutik teh kalem teh sakaligus darjah ba'da darjah. Masya Allah. Ditarik ke mana ya? Ditarik ilal hila karena rusak. Min haitsu la ya'lamun, dengan caranya na teu nyaho. Kafir-kafir Mekah nu baheula teu percayaan ka Kangjeng Nabi, teu percayaan ka Al-Qur'anul Karim. Nyana dagang maju, nyana usaha maju, nyana bisnis maju, berbagai kaulinan keheureyan dunia mah maju. Maksudna naon dimajukeun teh ku Gusti Allah? Supaya nyana terlena dengan kemajuan dunia. Makin maju makin teu percaya ka Al-Qur'an. Makin maju makin ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim. Makin merasakan mayapak dunia, muyah mayeh, bok di joro, bok di pintu halayah di tengah maka jalan-jalan. Oh nyana ka Al-Qur'an. Kumaha tah lamun geus pokos kitu? Maju. Mobil aya di aing, kendaraan aya di aing, usaha aya di aing, jabatan aya di aing, ieu istana aya di aing, awewe hayang nu kumaha ge aya di aing. Mana mungkin inget ke Al-Qur'an? Beuki kacau pikiran anak. Jauh karena percaya ke Al-Qur'an. Ngabohongkeun ka Al-Qur'anan nyana teh mantep 100%. Teu percaya sama sekali sa Yahudi, teu percaya sama sekali kana Al-Qur'an sa Nasrani, teu percaya kana Al-Qur'an sama sekali sa Hindu, Buddha, Konghucu. Kumaha tah bakalna? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saeutik-saeutik bakal ditarik ku Gusti Allah dengan caranya na teu nyahoeun. Horenganan dunia mah dimomoy ku Gusti, horeng deuk dicilakakeun horenganan ku Gusti Allah teh haitsu la ya'lamun, nya teu nyahoeun. Dibongbroy ku dunia, horeng eusina mah cilaka, siksa boh dunia boh akhirat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, teu nyahoeun nya. Kafir. Urang Amerika datang ke Indonesia usaha nyieun pabrik. Urang Vietnam, urang Jepang datang ke urang nyieun pabrik. Urang Korea datang ke urang nyieun pabrik di urang teh usaha. Urang Cina datang ke urang. Urang teh dijadikeun lapangan kerja, emang dibuka ku pemerintah teh silakan demi untuk maslahatan rakyatna, kesejahteraan rakyatna. Ulah aya nu nganggur supaya nu nganggur bisa gawe. Datangnya na ka urang, nyieun pabrik egle. Wara. Weh, nyieun deui ku ari cingluh. Cingluh bahasa gondrong cingluh. Cingluh. Baheula pabrik engsel, terus kebelah dia nyajian pabrik deui kitu Pakpung Oil. PPO Pakpung Oil teh. Terus kebelah dia pabrik-pabrik wah malaya Cina
Cina kuari Korea Amerika ge termasuk kumaha maju nya mah sebab dimodalan ku negara datang ke orang teh nyukut duit negara dengan caranya natea perjanjian jeung negara langsung nyin pabrik meuli tanah nyin pabrik buka lapangan kerja nya nama untung kajian kuku maga dimodalan kurang diamankan kurang dimajukan kurang nya nama ngan sakadar jadi hulu doang mana coba pabrik anu ngaran Haji Soleh iya sugan ieu mah pabrik mah Haji Makmun sugan cenah ieu mah Haji Arifin kabeh ieu nu si Tegwan ieu anu si kitu siang-siang melingseng anu si itu kabeh Cina kabeh tanah ge tanah Cilongok nu Cina kabeh Keptos nu Cina kabeh kaete kabeh nu Cina kabeh kuari geus teh Cina dibere babari Cina mah lantaran ieu negara urangna babari jasa disogok tata langsung tata mah birokrasina babari jasanya maju kuari manusok desian hotel di Jakarta teh orang kafir anu meuli mewah teh orang kafir restoran mewah anu dalalahanna orang kafir baju-baju nu mahal nu meulina teh orang kafir sepatu nu mahal nu meulina orang kafir hayang awewe nu kumaha bae di Indonesia aya orang kafir malulu kafir di bongboy lantaran nyana teh percaya ka Al-Qur'anul Karim mungkin boro-boro ngadenge Quran ngadenge azan geus garieungeun nya mah huru-hara nu kamari gara-gara azan di Jakarta ge hampir-hampir bae namun di Jakarta suara azan geus teu meunang satu ketika orang Amerika bebeza bahwa kami tidak nyaman di Indonesia sebab ketika waktu-waktu tertentu terus-terusan banyak suara azan mohon ke pemerintah ya mohon supaya azan itu supaya tidak terdengar hampir-hampir pemerintah kapancing hampir-hampir di Jakarta ulah macam-macam 2 tahun yang lalu hampir kepancing hampir teu meunang ku nurut-nurutna ka kafir begitu konsul jeung kiai di Jakarta jangan sembarangan kok suara adzan sampai nggak boleh keluar emang kenapa ini katanya banyak banget luar negeri jangan supaya nggak ngedenger tuh bagaimana katanya tuh cak pemerintah atuh kalau nggak ngedenger mah gampang cocokin aja pakai timah ininya berapa orang sih orang kafir kakarak digetak gitu pemerintah kakarak bila perusiana dicocokkan ku aing untung tak kiai Jakarta malah bejakeun kula ngaranna gagah hampir eta kos gitu coba lamun terus dicekel ku kafir ayo geura ya Allah gubernur da kafir kahandap da kafir engke kujana dirobah lalaunan acak-acakan ujian. Nah secara dunia ya maju padahal sanastadrijuhum kes eker disungkul ku Gusti Allah diistidraj ditarik lalaunan ke arah cilaka maksudnya ke arah cilaka teh dek dikanarakakeun supaya mantep nya teh percaya anak Al-Qur'an teu percaya anak Al-Qur'an nya bohongkeun nu kawari 70% wari supaya 100% terlena nyana dengan dunia sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun nyana teu jahueun keur disungkun ku Gusti Allah mobil pang mewahna imah pang mewahna pakaian pang mewahna awewe pang mewahna pabrik pang majuna horegan keur disungkun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun sing ade urang ge sarua bae lantaran Sayyidina Umar teh waktu keur nyerang Kisra dina kitab Bukhari caritakeun lamahum ilailai barang dibikeun ka kawasan ka Sayyidina Umar lantaran diserang ku Sayyidina Umar Kisra eta teh eleh haju menang Sayyidina Umar teh berikut jeung para tentara-tentarana akhirnya kapan istana dikuasai ku Sayyidina Umar harta bendana gonimahna loba diboyong ka Madinah harta bendana segala rupa aya
dimimiti alat-alat perangan nu canggih saat eta kendaraan saat eta panghebatna uang dirham urang dinar loba luar biasa perhiasan-perhiasan berikut pakaian-pakaian perang loba jasa dibawa ke Madinah. Kumaha Kang Sidina Umar ngadoana? Sidina Umar mah ngadoa teh Gusti kuari sagala rupa aya ya, alat perang sagala rupa aya, kendaraan sagala rupa aya mewah, sagala rupa uang emas dinar perak jeung sagala aya, hayang dahar teh hese, hayang nginum teh hese. Gusti besi jadi sungkunan. Ngadoa Sidina Umar mah ngadoana Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrajan fa inni sami'tu taqulu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sidina Umar mah ngomong ngadoana kos gitu. Allahumma ya Allah inni a'udzubika sayyana kaula ngalindung ka Gusti anakuna mustadrajan tidaya nabi teh disungkun ku Gusti besi ieu teh jadi sungkunan harta teh lantaran abdi nguping ucapan Gusti sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ku ayana sakitu Gusti bere hata abdi ulah resep saeutik-eutik acan kana dunia. Sidina Umar tuh jadi wauhan di hatena sakitu lobana bagikeun ghanimah teu hayang saeutik-eutik acan aman negara lantaran jelemana teu hayang kadatangan ku dunia. Tina sawarehna kiai anu bakal naon kitu ngaranna aman di akhirat bakal langsung ka surga. Di mana-mana aya dunia suka imahna cerik besi dunia jadi istidraj. Lamun tas gariung aju aya nu mere amplop 10 juta 20 juta nya mah cerik atawa 5 juta Gusti besi ieu dunia nu dibawa ku abdi asup ka imah abdi besi jadi sungkunan ti Gusti tah mantes pidato teh cerik ka Gusti Allah percis kos eta bae ternyata pernah cerik. Ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh ceramah Gusti aju dibere nangan 2 juta padahal pasaran abdi 5 juta segruk cerik goblok tuh udah kuwadi aduh Masya Allah karim urang wajib cerikan teh saeutik Sidina Umar mah cerita besi asup ka imah dunia teh ulama anu jelas-jelas bakal ka sorga ketika dunia asup ka imahna cerik besi istidraj. Ya Allah urang mah golosor cau alhamdulillah nu kamari ge can beak golosor deui apel alhamdulillah masyaallah golosor deui kitu anggur alhamdulillah bo di imahna sakumaha toko buah-buahan haju maksudna masalah kos gitu mah jaki kiriman Allah ieu mawa sajan sakilo kan jadi loba tapi nyana bunga cilaka kudu kumaha tuh Sidina Umar ya Allah ya Rabbi ku abdi geus dibikenan bae ge di dahar sadaekna ku jelema ku tamu-tamu tapi Gusti ngiriman deui besi dijadikan istidraj bae Gusti ya Allah ya Rabbi ulah Gusti jadikeun istidraj bere abdi ulah resep kana dunia kos kitu nyanggakeun sadaya-daya teh urusan Gusti masyaallah Gusti kamari mah rada loba kok ayeuna saeutik Gusti siapa goreng tungtung na cak Allah teh ya tuh ngaradar sepe atawa ulah anda lamun urang ngariung aja tadi bare berkat alhamdulillah Masya Allah nuhun Gusti berarti Gusti ngajagaan dunia ka diri abdi boro-boro dibawa ka imah abdi sangkilang nginum ge ngarokon teu Gusti ieu beureunan abdi bener-bener dijaga ku Gusti 3 kali baik ieu abdi ka rumah sakit Gusti tolong budak nggak doa anak kos gitu piisineun tuh urang mah lamun bab loba berkat alhamdulillah ba istidraj ngerasakeun ge dahar sanggeus dahar kemudian nginum terus orang sare bisa tahajud henteu lamun eta teu bisa tahajud berarti makanan teu beres urang mah teu pernah kitu Pak alhamdulillah bu beuting dahar berkat subuh ge kaliwat bu mantap jasa tambah berkat tolong seuri deui goblok jasa maksudnya ayah jelemana kuari ge ya Allah mal jauh ti si eta lah
kuduna makan merenung ketika dek di dahar urang dek di dahar Gusti istidrat lain masakan nama bagus jeung eunah bisa moal ya abdi hudang Gusti Masya Allah andai kata ieu makanan haju bisa hudang berarti bagus Gusti andai kata ieu teu bisa wallahu alam Gusti abdi teu nyaho saha nu masakna kumaha meulina make duitna kumaha teu apa tapi mamalana kan ka abdi lamun teh mah ieu duitna dipake meulina teu beres masakna teu beres atuh pan dibikeun ka abdi sarua jeung diracun abdi Gusti ya Allah ya Rabbi nu ngomong ka situ Allah can ngadenge cili aing segede kieu can ngadenge encan nya nama huahe geus beres dahar itu bea kan bungkus deui nu eta we huk aduh bang nu batur ge kunyana cek aya ge eta mah bagian abdi lah sia mah teu kudu pohara masyaallah eta mah ngaranna kiai berkat iya walladzina kadzabu ari jelema nu ngabohongkeun khususna lima kaumna seluruh para kufar eta teh horenganan keur ditarik saeutik saeutik ku Gusti Allah aya anu ditarik saeutik istisad naik ka luhur sapalkah satahap blok aya di luhur aya anu turun ka handap sapalkah sadarajat sapalkah blek ka handap istidraj teh ditarik setik imah ditarik ka luhur naik wa imah ditarik ka handap turun istidraj masyaallah urang lamun ngaji bahasa Arab hese al istidraj huwa naqlu darjatan ba'da ukhra min uluwin ila asfala wa bil aksi maksudna pindah istidraj teh setik satahap lamun dina tangga mah sanaon tangarana sanaon tah urang nentak lamun Sunda mah satetece di urang mana anak tangga mah eta anak tangga setangga itu mah barang Betawi urang di urang naon saundak mah iku mah wong Jawa saundak gitu ih mengkonon sih nama ge iya itu bahasa kita apa iku tuh bodoh saranti itu jauh lah ngomong ngisin awak bae sia mah eta teh aya anu ti handap ka luhur aya anu ti luhur ka handap istidraj ngaranna maksudna ditarik saeutik lalaunan aya jelema ku ari ngaji lalaunan saminggu sakali keur ditarik ku Gusti Allah dikaluhurkeun tina tatadina bodoh supaya ulah betah dina kabodohan rada pinter kabelah ditu lah mantep ngajina unggal poe naik komo santri mah setik 10 tahun ternyata bisa maca ieu eta istidraj ditarik setik ibadah sarua ibadah ge sarua bae anu tatadina urang teh ibadah biasa bae ku ari mah beuki yakin datang ka makom yakin eta ditaekeun ku Allah setik ku gara-gara nyanana micenan karesep dunia mimiti tatadina mah sok resep radal keluar ku ari mah geus ditahan teh hayang tadina mah setik rada daek ngumpul-ngumpulkeun dunia ku ari mah geus diasing-asingkeun teh hayang setik kabelah dia terus anak berusaha ular resep saya mau bisa sekaligus mungkin 5-10 tahun karakter biasa bae menyikapi dunia teh horenganan permainan dunia mah jah horenganan nang Allah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah usaha teu usaha ge sakitu mah sakitu benah nu qasamna bainahu ku ari geus aya dina makom yakin ditarik ku Gusti Allah daek tak jadilah sholihin istidraj naiklah tak jadilah wali Masya Allah ente sekaligus salaunan istidraj aya deui eta mah walladzina kadzabu ya majalma anu ngabohongkeun ka Allah kiai
Kiai teh kan nu mantak dikiaikeun ge bisa ngaji, nu mantak dituturkeun ku masyarakat teh lantaran boga pangaruh aya ilmuannyana. Geus dikiaikeun ku masyarakat teh kiai ngimaman mangga, kiai ngariung, kiai nu mimpin mangga, kiai ala kadar ngomong mangga dikiaikeun. Ku ari mah pangaruhna rada gede, manehanna rada gede. Alhamdulillah ka mana-mana loba nu ngundang nyana lantaran dikiaikeun. Alhamdulillah kaambeu ku pamarentah. Alhamdulillah disilaturahmian ku kandidat-kandidat, ku ketua-ketua partai. Sakali sasalaman 1 juta, engke 2 juta, ke 3 juta. Kaditu namanya luluh bungahnya na dibere duit kos kitu ge teh nyaho asal usulna eta nyana ti mana nu sabenerna ti mana henteu penting mah aya bae tah warinya na ditita kampanye nae ka panggung langsung dulur ndek nurut ka sadeui lamun lain ka kiai aturan tuturkeun bae ye kula ye ieu melalui pertimbangan Al-Qur'an waqaf Al-Qur'anul Karim. Ya nya, ulah salah. Pilihlah tah ieu Golkar. Lantaran Golkar mah bisa pakai nyiuhan. Iyalah golongan karya. Nah, yuk ndek nurut ka sadeui, urang keur ngabangun. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, keur ditarik dibetot ku Gusti Allah dikahandapkeun nyana teh nyaho. Nu kamari di kiai-kiai ku ari rada bau kiai-kiai si kitu. Kamari mah bu hebat dah saya kiai. Di situ aya para kiai. Bu kiai eta hebat. Kamari mah kiai si kitu. Beda tuh. 2 kali kiai. Kiai kitu deh. Kiai kitu tuh. Kuda-kuda bagus 2 kali. Kuda-kuda bagus. Handle tabakos gitu mah. Tapi kiai bagus. Bahaya ya mah. Tah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ngagesle. Kuari kiai anu asup ka partai, kiai asup anu ka Golkar terutama deulekeun di Kabupaten Pandeglang, saksian di Kabupaten Serang, Ambalaya di Kabupaten Tangerang, sepengalaman kaula kula di Bandung, di Garut, di Tasikmalaya. Eta teh anyana teh bunga nu dibere mobil, nu dibere motor, nu dikamekakeun. Kemudian nu dibangun majelis talimna jeung pondok pasantrenna. Eta teh keur dibongbroy di sidrat ku Gusti Allah. Horenganan sanastadrijuhum keur ditarik setik-setik, dibetot. Mun tadi mah ti handap ka luhur jadi solihin, ti handap ka luhur jadi wali. Ku ari batiluhur nu tadina kiai jadi ku ari kiai. Ngagejret blek kahandap nu ngaji tutup tinggal bae nya suuzon ka jelema nu magahan ngaji teh pesimis gara-gara sia lain kitu pagawean nyana diistidrat ku Gusti Allah santri baralik plak tinggal moh wari mah 2 tingkat 3 tingkat majelis talimna loba gede tapi nu ngaji kuari mah pondok pesantren 2 tingkat santrina beda ngomongna ai kamari mah macalab diatun lamanawiyatun watut tanawau samayatu kuari mah lain deui oh kotok negeri ini ganti sabaraha pondok pesantren nu santrina jadi hayam negeri sabaraha pondok pesantren anu kuari eta teh diistidrat ieu ayatna ieu bacakeun di hareupeun Kiai Mui, bacakeun di hareupeun Kiai Golkar, bacakeun di hareupeun kiai anu sok di partai. Yo, walladzina kazzabu bi ayatina. Jelema-jelema kiai-kiai anu ngabohongkeun kana ayat, ai ngabohongkeun sakaligus henteu, tapi menyalahgunakeun kana ayat. Sanastadrijuhum ieu teh bakal ditarik ku Gusti Allah saeutik min haitsu la ya'lamun nya mah henteu nyahoan dengan cara teu nyahoan horenganan keur dibetot ka handap kamari mah manggung di luhur kuari geus aya ngagedep le di handap tetep bae hayang dikiaikeun ku batur lamun ditanya teh di kiai-kiai nya nama marah padahal mah santri teu boga pangajian eueuh kumaha tapi tetep bae lamun teh dikiaikeun marah goblok sia kiai aing teh kiai emang aya santri kiai boga pangajian henteu mana tuh hayang kiai bae tetep mah dipertahankeun ku aing pan ai kiai mah meureun boga pangajian kiai boga santri eta kiai aya majelis taklim aya pondok eta ngaran kiai
aya santrian kuari mah santri baralik bubar kabeh haju kuari majelis salim ngagenges seueuh haju nyanana magahan ngaji geges henteu haju manehna tetep bae hayang di kiai-kiai eta kan disidrat kan ku Gusti Allah bacakeun ayat ieu ka kieu modal kos kitu maksud aku mah abeh merenung nyana aing ieu datang ka kiai kuari ge encan ngarasa salah bahwa nyana asup ka Golkar ku goblok-goblok da kiai eta ku tolol-tolol na kiai tol tidak muka hatena tidak pan aya anu sadar mah masyaallah nya padahal mah ilmu Fathul Muin aya di aing tafsir aya di aing tapi boro-boro batur aing ge teu make berarti aing ieu meureunanan ka hijab ku Gusti Allah dihijab iku nafsu aing kamari meureun aing ka partai Gusti hampura Gusti mudah-mudahan abdi kapake deui Gusti tah mah tolol tah mah kos itu sanastadriju teu daekeun malah kuari mah geus dagang kiai na ge boga warung tapi tetep bae lamun ditanya mah aja ka mana goblok mah aja kiai tolol si mutu nyaho beureunan marah kene mah marah eta sanastadrijum tah tegas jasa ieu ayat tegas jasa tegas jasa sanastadrijum min haitsu la ya'lamu masyaallah istidrat Gusti Allah ya Allah ya Rabbi baheula keur boga pondok pesantren salap mah manehanna pada santrin aya 10 aya 20 sengit kadengena bagus kadengena mun ngomong didengekeun bari dipake haju mun aya riung-riunganna tuku batur teh gitu naon ngaranna diondang malah teu kaladenan ondangan teh malah loba anu teu diijabah lantaran ngarasa capek karena Allah ieu tapi seungit lalaunan ngagesernya na jadi muitak mui sibuk mobil jadi boga padahal istidrat imah jadi bagus padahal istidrat kuari mah make calana dan lain sebagainya padahal mah santri balik pengajian eueuh nyana teh gupak dirinya keur istidrat ditarik dikahandapkeun set jante min haitsu la ya'lamun emang teu nyahoeun ieu dengan cara teu nyahoeun nyana ge teu nyahoeun tinggal introspeksi urang aing sih keur ditaekeun apa diturunkeun ya masyaallah kari bisa leutik jelema teh nu geus karar itu tapi lamun haju inget bah oh lain jalan aing ya oh lain jalan aing lempengkeun deui boga kayakina oh cenah alhamdulillah barang asup di partai mah ieu motor-motor bae mah boga motor istidrat kamari mah ngan boga motor doang cenah keur jadi santri biasa kuari mah barang asup ka Golkar mah kok jadi mobil istidrat merekan dihandap mobil istidrat siapa aing ngahina baca kiai ayat walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum eta mah jang kafir aing mah lain kafir lain naon ieu mah lain kafir mah tapi ulama salafus salih ieu teh ya ngajelaskeun lain ka kafir bae kiai nu nyalahgunakeun ngabohongkeun ayat anu tatadina ayat teh jangan ridho Allah kuai pake neangan apansa neangan posoan neangan berkat ieu ayat sanastadrijuhum kiai anu ngariung hayang berkat tadi bere tulis di hadapna berkat istidraj beres geus aduh ai mah lain istidraj ieu anu belah dieu mah raja istidraj rajana aja setan geus jadi raja panjenengan kudu istidraj ge raja parah urang lamun digulak-gilek saayat bae ge ya karim masyaallah horenganan Masya Allah istidrat tuh Islam mulai orang jadi kiai ketika aya dunia sukai mah orang tah iya dunia mun duit teh mun makanan teh mah tenden urang na diuk we di meja renungkeun ka Allah Gusti ieu teh duit istidrat apa lain istidrat teh naikkeun abdi ka luhur apa ngahandapkeun abdi ti luhur ka handap abdi kan teu apa ieu duit teh ti mana usahana naonnya na renungkeun urang teh ieu mah teh pamarentah mun ti pamarentah mutlak tah mah geus tah mah ngagejretkeun kadaya ku ciri sia aing bajar bebenerannya sia kagetnya
Aing beneran sebenarnya mah. Ulah ieu urang hayu babarengan ka Allah. Ulah make jeung hayang duit pamarentah ulah. Cenah lah ki uci mah teu nyahoan cenah dalilna. Leg ku sia dalil. Leg ku sia dalil leg. Kena jadi orang koros ya. Mal beres. Mantap kula mah eta aya gambar di jualan kula mah di Banten aya gambar kula mah isin. Ceurik kula terus ka ditu ka mana ka Pulau Cangkir kamari aya gambar kula di jualan. Aduh cek kula teh. Maksudna aing dibere henteu ku sia. Ya Allah. Deres pun bagi dua mah kitu tah. Ya henteu tah. Aya jelema tamu ti Jawa Timur ti ampel ka kula. Aju mawa poe eta kos-kos almenak. Kula ditanya, "Nyana bebeja teh si ampel itu apa?" "Ini gambar kiai." "Kiai siapa?" "Kiai." Coba lihat sini, di dia jaheuy mah gambar ai. Belinya di mana? Saya beli di Ampel. Masya Allah. Beli di Ampel sih jauh amat atuh ieu aing aya ieu. Berapa duit segitu tuh? Bilangnya sono bagi dua gitu. Di Banten kula ke Banten ya gambar kula mas isin ulah isin bung kemudian atuh di Pulau Cangkir Ambalaya kula isin ja anu bebeja kelas di Cirebon meuli gambar kula eta kan nu kanyahoan bae nu teu nyaho mah loba jasa meureun jutaan puluhan juta nyana boga kauntungan aing tilok dibere. Itu hayang embung dijualan. Kebeneran aya pondok pesantren meureun waktu kula nikahkeun aja dipoto jeung eta kiai kemudian kunyana dicitak jadilah almenak ngan eta almenak aju aya nu mawa ka kula aju ku kula dibejakeun ka nyana ulah aing materi dot hayang ulah almenak nu aya gambar aingan ulah. Jadi cenah kiai, ieu kan untuk pondok pesantren, teu aing mah teu hayang nyumbang ka pondok pesantren kos kitu teu hayang geus beres. Cenah atuh moal maju kajen teu maju ge aya aingan mah embung aing mah. Embung. Engkena kusia beres tanggal ju disoekeun. Ieu kusia pake bungkus tarasi, budak. Ulah cak pamajikan, sedihun meureun pamajikan, cak nu bogoheun ka kula coba. Emang nu bogo atuh loba. Aduh, ini kekasihku cek yana. Tah, embung mantap ge. Nah beusi aya gambar. Andai kata aya kulaan di dinya teh jeung Rano Karno atawa jeung WH atawa jeung saha bae. Kemudian ditempelkeun teu ridho dunia akhirat kula. Teu ridho embung. Gua mah dibere embung teh heran. Ini lillahi ta'ala embung lamun kula hayang atuh kula bae nempelkeun sorangan ieu gambar aing ye. Tempelkeun dirinya ketua seluruh organisasi sadunya beres. Tempelkeun dirinya set di handapna aya deui Haji Pendi inilah wakil juri beres. Aduh, kula mah eta masuk dipoto ge keur mah hayang keur mah hayang kuari dibere embung. Kuari dibere embung anu moto loba jasa keur mah emang hayang keur mah. Kuari mah embung dibere embung tah ku Allah teh dibere embung. Lamun lain gitu mah jeung ahli Allah ngarendeng jeung Habib Lutfi dipoto kajeun ieu mah jang sakadar dedeuleun. Oh iya Habib lain deuleu kula na deuleu Habib. Aing nama teu kudu deuleu dipoto ya aing mah deuleu. Ieu aing ye gitu tah. Jeung saya Aziz dipoto, jeung saya Fadil dipoto, jeung kiai kajen tah masa kadar kenang-kenangan doa. Bahwa ieu jang syahid ke di akhirat. Mun Habib Lutfi mah atunya nama turunan Kangjeng Nabi ieu, Syekh Aziz ge Habib kan eta turunan Kangjeng Nabi ieu. Kayaknya neuleuh, wah ini yang pernah dipoto sama saya nih. Nah, kayak Haji Pendinya, ini saya juga dipoto. Enggak, itu mah kepoto. Enggak maksud saya katanya, lain itu mah, cuman blitnya aja ke situ.
Tersepennya ge sarua. Tah ieu beusi aya almanak, aju aya gambar embung, maksudna embung bae dibere embung ulah. Keur ieu penyorang waktu kula ka santri itu aya almanak loba tuh dicegah ulah bejakeun. Ulah alhamdulillah teh. Engke beusi timbul deui. Bab guari loba ya aya pondok pesantren modern pernah jeung kula naon kitu ngaranna nikahkeun dipoto. Aya kula geus jadi tah, geus jadi ngan tinggal nyebarkeun doang. Untung katahan ulah terido kalau embung iya diberi embung itu kumaha tuh sebenarnya gimana kalau bagi dua tahu tah kalau bagi dua tahu dah kalau begitu mah atuh itu sabira duit albenak sabara duit sih aing mah sakali ngadoa bru ye albenak mah kudu dijualan angel boga duit teh ya ani ngadoa ka Gusti Allah ya Allah minta samilia brang samilia beres heotan deui. Atuh gan embung aing ngadoa duit naonan atuh. Teh hayang lamun teh mah hayang bisa. Bisa insyaallah sabira kos kitu atuh lah. Asal dipenta bae Allah kan bebarengan jeung urang. Urang bahagia nyaho ka Allah. Allah teh allazi khalaqas samawati wal ardh. Urang senang lantaran Allah teh maha kohar, maha jabar, maha gopur, maha rohman, maha somad, maha somad, maha rohim. Ta eta pangeran anu sugih nu gagah teh bareng jeung urang. Jih. Urang diuk bareng jeung urang didieukeun ku Allah, urang leumpang bareng jeung urang bareng jeung Allah gerak urang nanggarkeun Allah cicing urang. Atuh berarti Allah cicing innallaha ma'ana. Penta teu kudu gandeng-gandeng. Ya Allah anu ngahirupan urang nu nganasapaskeun ka luhur kahandak urang tinggal ngadoa we ya Allah butuh duit samiliar mal kebal cak Allah cokot tuh di ditu tuh embung kudu nyokot mah kudu ragag bae daek sia ditimpah eta mah gagaran duit onam bel kumaha lamun menta mobil aju mobil ragag orang begah sia minta mobil ku yang dibere modar sia keur carita nu bodoh mah kos kitu atuh lain kitu ngadoa teh diijabah jeung henteu karasa apa henteu teh eta pertanyaan ahli marifat kiai urang lamun minta hampura ka Allah eta dihampura jeung henteu karasa tah henteu karasa kumaha sih bisa karasana eta panjang dongengna kiai lamun urang ngadoa diijabah jeung teu diijabahna karasa ja urang hadiah ge hadiah ka ahli Allah set antara hadir jeung teu hadir atuh karasa kumaha cenah kieu mun hayang ngarasakeun tanyakeun Haji Pendi nyana ge osok ge aja hadiah teh langsung aya naon ikulah di luhurnya raja kuntilanak ya itu kasurupannya nana atuh karasa jadi eta supaya hayang karasa kitu eta lah nu hese perjalanan kitu nu hese malah urang isin ka Allah embung ngadoa nanti sekali-sekali lamun keur ka ponto lah minta bae Gusti misalnya aya acara kemudian hujan berbagai ieu teh antara penta atawa ulah teh kan urang mikir heula pikir ka Allah isin teh ya isin teh ieu teh manfaat apa teu sekali-sekali ieu bandek nganasehatan jelema ieu Gusti minta bae ya supaya hujan teh eureun dasa kedeuk eta doana mah eta teh ya Rabbighfir warham Rabbighfirli wali walidayya warham wa kama rabbayani shaghira set hujan eureun tuh pas mana ini juri ngomong emang kumaha gitu bisa kuas gitu nu keur didongengkeun teh ya Syekh Nawawi di Mekah teh kapan harita teh naon garang panas kiai ti Mesir kiai di mana menta hujan eueuh diijabah aya dongengna Syekh Nawawi cenah Nawawi Tanara Ban Al-Bantani panggil henteu berupa kiai nyana kulantaran didesak nita dititah ku raja akhirnya jana ngadoa doana eta Rabbighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira
hujan ngecek bae hujan. Sapoe hujan, dua poe hujan, tilu poe hujan. Saya Nawawi kabur. Ya Allah udah kabur. Woi, cak urang Arab ieu hujan teu eureun-eureun. Ieu bahaya ieu mun kos kieu bae. Coba kiai ti Mesir, kiai ti Turki, kiai ti berbagai kiai ngadoa tetep bae hujan teu eureun. Tiba kudu Nawawi deui bae. Teangan saya Nawawi aya di Sib Amir, tempatna kan di Sib Amir dinya. Sib Amir tah. Urang lamun ka Mekah ka ieu Maulid Nabi teu kitu ngaranna Sib Amir eta tah tempat saya Nawawi di dinya. Nah, lamun ka belah dieu tah Sib ngaranna Sib Ali. Lamun ka belah ditu ngaranna ieu ka kitu ngaranna ngenan kitu ngaranna Jihad Sud. Ustaz. Lamun nu kali itu kok kaler ieu ngaranna itu mispalah hiji, mispalah dua, mispalah khusus bakut mah. Lamun ka belah dieu kada tah eta Jarwal. Lamun nu kali itu sot itu Aziziyah. Eta nu kuari juara rauh jasa eta di mana? Eta mah di tungtung dunia. Jauh kuari mah. Nah, saya Nawawi dipanggil aya keur ngaringkuk be. Rarasannya aing dipanggil dia. Bener bae. Nawawi, mohon maaf supaya ieu hujan eureun deui coba doa deui. Nah doa deui. Rabbighfir warham wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghir. Rabbighfir li wali walidayya warhamma kama asmarat eureun. Cak urang Arab eta keneh doana heuh. Eta keneh. Ti hese. Naon hubunganana doa eta jeung hujan coba ge hayu. Dia tamah Rabbighfir jauh jasa. Nah, wali mah kos kitu. Tapi aya rahasia-rahasiana nu kukula pernah didongengkeun teh harita aya anu dibere doa aju katinggalin teh eta sarua bae Syekh Nawawi teh wali. Geus lamun dibere ku wali mah ulah sok nawar-nawar. Ulah tah eta wirid. Gua cenah hayang ka awewe. Tah baca eta. Baca. Padahal hubunganna jadi daekeun. Aja urang mangmang ieu mah jauh hubungan kana mahbubah. Mal manjur. Ulah asal dibere ku wali. Ya. Beres ya nah iya kan murid torikoh teh nu hese ge nyana yakin tuh bahwa urang teh guru nyana eta nu hese ge ayeuna sakadar kadeuluna bagus-bagus bae mah lain kitu pan guru torikoh mah nu dek merena hese nyana yakinin teh si ka aing bahwa aing mursyid mun cara guru torikoh teh mun cara teh mah lamun nyana encan yakin moal dibere moal aya sadunya nu mere moal aya guru torikoh kitu mun geus yakin karat mata kayak anu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tadi bere-bere. Zikir biasa mah tuh biasa bae ngan bertorikohna satungtung can yakin moal. Sebab naon? Engke nanyana can saya kumaha lamun kadeuleu keur teu salat misalna. Kadeuleu keur kadeuleu aurat, kadeuleu keur kan macem-macem. Pak, ieu mah lain mursyid mal beres. Misalna kan guru torikoh mah aya fana dan lain sebagainya. Oh, kos aya 2 jelema panjang bae. Tungtung nama aya hiji jelema sia lamun hayang jelema kudu neangan mutiara lamun geus kapanggih ku jeung mutiara kakarak sia jadi jelema. 2 jelema penafsiranana beda. Nu ieu mah nu pertama penafsiranna mutiara asli batu, nu ieu mah mutiara ma'rifat beda jalan. Nu ieu mah tuh terus bae neangan ka laut neangan mutiara beda jalan. Nu ieu mah terus bae ka pesantren majelis taklim. Laporan 2 nana, nu ieu mah mutiara asli, nu ieu mah mawa ma'rifat. Kakarak. Padahal guru da eta keneh. Beda keyakinan, beda datang. Tuh, nu ieu mah yakinna bahwa nyana teh lantaran tatarina ge hayang dunia, tafsiran nyana teangan mutiara beneran. Nu ieu mah datangna lantaran hayang husul ilallah ketika teangan mutiara ma'rifat. Jelemana eta keneh mursyidna berbagai keyakinan murid nu datang beda engke bakal. Mantak di akhirat aya mursyid teh guru mursyid, muridna nu ieu ka neraka nu ieu ka surga. Mursyidna nyana keneh. La ilaha illallah bareng. Tapi nu ieu ka surga, nu ieu ka neraka. Protes nu ka neraka. Masa sih guru kula eta keneh dikira eta keneh tapi kok ieu kula mah ka neraka kakarak diproses panjang da dongeng nangke engke insyaallah mun ka umuran ku eta ieu mah wa umli lahum inna kaidi matin wa umli jeung bukula diserentekeun dingkekeun diahirkeun
ente disiksa di dunia, dibohong beriku dunia sebagai sidraj. Oh horengan andek dicilakakeun, awas cak Gusti Allah aing ngomong sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, bakal ditarik satik-satik. Eta adalah merupakan ucapan Allah, rencana Allah, sanastadrijum satik-satik kuring bakal digesleukeun. Inna kaidi matin, sanjangan rencana aing panjang upaya aing kahayang aing dek di istidraj matin kuat ca nu bisa ngalawan aing moal bisa sia. Yahudi nu matak ngalawan kaum muslimin mukminin emang ku aing dek digesleukeun ka neraka di istidraj inna kaidi batin. Nasrani nu matak keukeul bae ngalawan kaum mukminin emang nyana ku aing teh dek dikanerakakeun inna kaidi matin. Rencana aing kuat nyana dek dikanerakakeun datang ke perang jeung mukminin. Kitu kene kiai-kiai anu ku aing dek dicilakakeun. Quran aya di nyana, hadis aya di nyana, tapi ku aing deuk dicilakakeun. Inna kaidi matin di istidraj ku aing. Moal bisa kumaha nyana? Inna kaidi matin. Rencana aing panjang upaya aing kuat sah nu bisa ngalawan. Kunaon yang maksud kitu nafsu nyana. Ketika jadi kiai asa jadi kiai, nafsu nyana. Ketika jadi kiai asa mulia, nafsu nyana. Ketika jadi kiai asa agung, nafsu nyana. Ketika jadi kiai asa jadi raja, ieu lah hijab. Cilaka nyana. Mata hayang diundang ku bupati, ku wali kota, ku gubernur. Kos kitu mah cilaka. Kumaha lamun urang teh hayang aja diundang, enggak masalah. Aja cara dibere duit bermasalah. Eta kos kitu. Mantap ulama embung dipanggil ge bisa dibere duit. Kumaha cara lamun teh dibere duit, oh masalah teh dibere duit mah. Aja kumaha tuh lamun diberena leutik bermasalah. Ulah dunia mah dunia hina urusan ku urang nu jujur